wayana dibedakeun jeung makhluk-makhluk liang ditonyokeun jeung makhluk saja nyata muliang manusia teh boga budi kami akal pikiran rasa perasaan. Jadi eta hartina manusia teh mulia. Jadi mulia eta harti manusia. Geuning dewa teh bodoh. Geuning dewa teh pono keureup pikiranana. Dewa geus eureun tong jadi dewa ka riweuh-riweuh anjeun ketika pajar dewa waspada pajar dewa tingali geuningan teh nyaho kana harti manusia angkatan tuana. Kurang ajar adik cuman kata anjeun nawani ka dewa pan kaula teh hiji sesemahan urang-urang makhluk jeung manusia satu untuk orang kada sifat perhubungan kaula memimpina saha nu teu nyemah ka kaula bakal menang lanatan. Dewa tidak ku aing sunduk nyemah ka jelema belegu kitu ngaku pinter tapi bodoh eusina ketika dewa murtad ngaku kawasa dewa ngaku kawasa tilu alam eta ngan ukur akuan anjeun. Kapan anjeun teh makhluk keneh anu kakenaan ku apes kaula moadeg sinemah ka anjeun moadeg mangeran ka anjeun dewa itu kata ulama. Kumaha di denawa aya naon opitati dinawang kidarina tek ida dari bawa ku anjeun ngan geura asaan heula ieu kaula boga ilmu naon wa ha cicit kaula boga ilmu kemayan anu watekna lamun diungkulkeun ileueun ka awak maneh bakal hancur jadi lebu. Kalawara kemayan anu sok dipake naluk-nalukkeun makhluk anu ngabangkang ka tipati. Ha? Naon? Kalawara kunyuh teh. Cing adi. Adi kemayan teu pino. Coba kalau hayang mecah hayang. Keun mae hancur awak maneh. Teu naon hancur oge kaula geus lain maksud bubrang kadunya lain maksud tibagi. Keur nangtukeun kayakinan naon asalna manusia. Naon eta artina manusia. Sabab numutkeun katangtuan ieu kuayana jalma-jalma kabeh cenah kudu ngajalankeun pri kamanusiaan. Moal bisa lancar dina ngajalankeun pri kamanusiaanna lamun eta manusiana henteu nyaho kana harti manusiana anu kan. Sabab jalma lamun teu nyaho kana hartina manusia teh telah dina ngajalankeun pri kamanusiaanna teh ieu teh lamun nulung tinulungan ka sasamana sok aya dasar hayang pamulang. Sok aya oge hayang kapuji. Gimana nulungan jelema impik-impikan nonyol-nonyol teu maneh hayang dipuji. Padahal puji eta lain nu manehanana aya nu kagunganana. Kajadianana sok jelema ujub takabur teh poeana kitu teu ngarti kana asalna manusia anu tantu kitu katangtuanana lamun manusia nyaho kana harti manusia tantu moal ujub moal takabur moal diaku ku serangan tapi sumerah pasrahkan lagungan kaulana kabangsa kaulana kaumut supaya dengan jalan terpri kamanusiaanana lancar sarta loba jelema anu sabrah jeung kaat kana eta tangtuan sabar kemayan saladek masak ieu tada kemayan bakal diungkulkeun anyut anjeun awakna sabar sinandak umam ratna puji malam sinandak umam ratna puji malam aku kemayan dan sumama layak kita semua Oke tapi ngumpulkan parangan karena masyarakat murkal kaidasa nangi watek wantos murkal kaidasa makhluk jadian anu digayang rana sini apa-apa jeningnya kancur awak kesehatan saya lama
dan ada anyut atau awakna Nurukala Kalidasa ayo tengis kemayan teh atawa asan aduh amuin temental abi ayo kalau dek nanyakan ayo kemayan teh di puasaan atau bantu lamun teu puasaan paingan semental puasaan atuh teh rada mati dewa teh rada mati ya dewa angin geus barangah keur mah belegum teu nyaho harti manusia kata-kata angin hiji raja anu ngaku kalasa ngaku ratu Triloka tapi angin kabarangahan aya di negara di jero negara kaulah pandang wujud kita kupokan masih jagatnya traparha kau atau tesudi dah kaulah teu inung teu bapa oge lain tina belah batu nah saha atuh kaulah urang mana atuh kaulah teuing teu nyaho sabab ulung-ulung mun dilukur awan-awan geus sanap bumi langit can ngajadi cenah kaulah geus aya dina tulisan anu tangtu tulisan anu teu ngajiring tanpa pangjaer panolong tanpa pangjabar jeung sadawati eta butuhnya pangjabar aksarana geus aduh hayu dewa angin parimikeun kakuatan eta mikeun kakuatan kemayan kaulah teu naon tapi sabalikna kemayan aya di angin tapi matinya di kaulah leles angin Imas itu sayang dimampara otipatilan rosin rada lalu murukir kapuk kaibunan mirkapas kahujanan saharika aduh kata hamuing geningan dewa dengan ukur ngaku pinter tapi bodoh ngaku gagah sakolong langit ieu tapi bukti nabat itu kaulah dek balik dek malawi dadari dek digiringkeun wangkin ayeuna Kakang Resin Rada adik tulungan kang akan lulus wangkin ayeuna lulusnya kaulah lulus amuing sapratangipun bang nur geni tumiba data mirat tangan teman suman data mirat tangan teman mahal tetapi satria hamuing satria ceng tulungan satria muing ayahnya entah ya sekudan nawa anu dia tepino urang mana utusan Prabu Jagat Netra saha Nurukala Kalidasa diknya kopi dadari ia makhluk di jalan ranat punyuling apa-apa ayahnya saha ngarang kawat bang nur geni putusan doa cahya aya naon sumping kadi kaya bahkan hari tepino kalau teh bakal minta tanggung jawab anjeun hiji ratu Triloka ayeuna aya nu ngabeungkeun dunya di negara di segala negara nah ya teh idin ka anjeun kawat teh pisan-pisan nyaho anjeun aya di Jagat Netra ulah nyaho geus sabaraha taun teh kayeuna terus ayat 2 tahun nah aku hanya diantep memang kaulah teh isdak bengkak mikir dak dumadak perelmuan gaya mati nak wayana sanes Jagat Netra muncul ujung hingga Jagat Netra nak geni utusan lagi sakti karasana jadi dina maksud enak kumaha pertanggung jawab anjeun nah geus dunya pada diantep cenah deui memang kawat tuasa dunia kudu riweuh ngan kawat kudu kumaha tah anu matak ulah sok ngaku dewa kawasa teh ulah sok dewa ngaku pinter
Kawasana dewa anu ngawasakeun deui, pinterna dewa dipinterkeun deui, luhurna dewa diluhurkeun deui. Tetep makhluk mah daya upaya usik malik anu Gusti anu kagunganana. Wah, adinya. Aduh, kumaos deh. Anjeun bakal dibawa, bakal dijagrakeun ka guru kaula wang tidak enak anu bakal ngabongkar rahasia sejagat eta. Anu bakal ngarengsehkeun ieu diriwa. Kumaha kan? Setiasa kumaha adi urang ngiring we. Aduh, memang anu matak cek akang oge saban waktu nyalingan ulah ujub takabur, dia sumah bir sareng sadayana. Kagening tempo kasanir bamban kieu rayi dewa pinter dipinterkeun deui, dewa kawasa dikawasakeun deui. Oh, mat ulah sok ngaku kawasa. Nya kaula teh bade ngiring we. Deuk milu teu pinu wayahna anjeun dikuru. Dijagrakeun ka dewa nu sahyat guru kaula. Dina waktosna tiba-tiba bakal digiringkeun sunting sukma akna raka lemas Arjuna wan Kresna. Lagi tengah waula nungkula. Nah satya teh jiga Nurbayu. Tinggalan kaula mah jiga Nurbayu. Nurbayu lagi Nurbayu eta nguna-nguna kaula. Silakan. Yen lain bae ka urang mah tiba-tiba aduh ngalungguruh jika kapuk ka imun jika. Itu digiringkeun itu tempat poe. Umumna parantos kieu kan. Jadi nya parantos kieu mah urang pajenuh-jenuh dugu. Ayeuna mah kieu urang wangsul deui bisi pakaian aya nu make. Bisi pakaian dipake kuri liwa diri setan semua urang pake dewe ku urang tapi nu gawe mangga asinada anu tipati digiring ka wawangi Kresna lan Arjuna sadugina ka tempat ngagebegan saya papadana wayana angwan saya ini tanpa istilah sang satra pekaki dari selalu saya sirinya aduh ampun lagi siapa dia jadi lagi aduh kamana baju tegening jaya palang siang jadi kesempatan urang-urang jin anu bakal milu usut dina saitiru geus sia jadina babengan rai atuh kuantun ngaganggu Kakang Semar anak geus akibatna kayi ana mah urang susu daunnya tapak nah kamana itu dibawa baju kamana jika hanya ketinggalan saya nama orang nongkrong kawal langit iningan kita satya kedek numpes kejahatan Mahaprabu Jagat Netra ketinggalan oleh manga orang sana di sapukuran karaton awal langit ayat tempat nularwasa para satria sadaya nabinya Auli tugas kita dinalaman Daryuna Kamata Sindra Sawarga anu dipimpin pun Dewa Mencahya Oke kasan perjajah katawan sami pada rawuh mimpin tentara para satria kaulan kula Kresna maha besar Kresna kawanun itu tinggali gening keserdasan. Ayo.
Kaget dia nirakan Rata Otipati Resi Komayana Kintang Sami hati-hati Kang Prihatinjang Sahaya Muningaken Ya bawa Nurgeni Tepi Nurdama iya Otipati Otipati Wawan ya emang kaset aja udah di kumaha mang dibawa kaget aja jadinya kaki jaro Arjuna di dia Tupi Nurdama Rama Guru kaset lapur Semar ketika sanat kata untuk makin nyari kakak emang gak mengertinya urusan eta bisa kurang ajar tan anjir dulu guna didudut waing jangotna ayo nah kejar Rama Paman enak murun kain punya bagi kata itu wakras lagi kaset kata belum ya kaset si uwa ya maha bakaran Kresna Wa betara iya kasih kau Rama Paman kula biasanya maka atan pantali sekali dia ya sudah jelas yang aku semapa baptis kulit ua iya bener diterima kusi ua tapi rasa kerana mah Natrukul semapa baptis kulit ua kasih diterima kasih nah menurut bawa-bawa kau makanya itu wakasnya semuanya buka para huri makajung huri nanti yang akan baptis kulit Rama Paman dikasih diterima ku si mama memang babi mama hanya buka ke itu kaki kumaha itu ya nah itu kaset Kresna buat hurui gitu kali Kresna teh pikiran atuh Kresna ayo nama beda hei akan pengunang bebas cenah Wasmargus di Payahan Wasmargus di Payahan ku paman dikasih palang siang ieu paman bupati teh kawalap juga maehan Wasmar geuning sareng ulah Kresna coba dia perlu ingat kapan Kresna Arjuna Kresna di mana Kresna jaya Arjuna jaya Kresna apes Arjuna apes Kresna unggul Arjuna unggul buah-buah paman dipati keeling ulah Kresna ge liur di mana Saya kita orang lain sidin itu cekap mesti didendak kok kayak gitu emang kayak di kumaha ayo ya Maharsi Komayana bawa saya kaulah Bantun kaulah Nurbumi terus mana Nurbanyu ya kaulah kawan Nurbanyu kaulah ya sasat lagi kaulahan kerja kaulah gatu kasar kaulah kawapan sawala hatur nuhun kana kasetiaan Raden Putra Kakasa nawiskeun nolak kana kadiadaban nolak kana kaduliman nolak kana kajahatan jika wajib ala tentara dicanak anu sakira ngateng atuh da dipiwarangku emang di ditu nate aja kali residorna kali naon ieu teh anger Kresna teh anu tara-tara ngomong wae sedih cabok teh nah itu nya wah Kresna ketika kitu upina mah teu eling liur juga nama ieu dina waktu enak dihaturkeun ka Mahatipati
Kulan kula parantos kahartos maksad purwa sarira dicara kadieu parantos. Naon? Bade nampi hukuman we tina kabalangahan kaula. Rumaos. Teu naliti kana ayana sajagat netra. Ujung hingga tiasa kabuka. Ayeuna parantos kieu bujurna ti kawitanana ge kaula istu poe mongkleng butarata. Dewa bodoh sudah mah. Capek poe. Aduh. Kula loba heureuy Kang bisikan nyaho. Apa we teh? Sandek ngamuk batara ieu aing. Ieu. Saha dek mungpan ka batara dihukum gantung buang tinggi. Aduh. Udah garantara. Anjeun rumasa kana rosa. Kula memang rumasa. Di kumaha langsirna ka hari? Kang tu ieu teh sawatara kabalangahan jeung ka salahan kaula. Rumasa kana salah. Kumaos. Balangan. Kumaos. Kumaha? Aya hubunganna sajagat netra jeung anjeun? Teu terang. Sugan dititah ku anjeun. Kuwantu. Deh kumaha ayeuna? Nyangakeun we bari disisiki damat sae ditata walang-walang. Kaula lain dek masuk maehan, tapi kalau tah yang merenahkeun antara salah jeung bisa dihinarkeun nganti dina bener. Kaula nu kula. Kaula lain dek hukuman pasti, tapi kaula hayang nyalurkeun ieu persoalan. Kaula hayang berhubung ngabongkar ieu diri wa. Nya atuh hukuman we kaula. Hukum paneuri ieu keur aya dina tengah-tengah perjuangan. Supaya otipati direngsekeun di kamar pertama. Sadiakeun tempat supaya digemitan, bawa berbunyi. Tuh ningit dateng sini kau semangat. Ayo. Ayo mangdek dikumahakeun ya teh aja. Ayo nanyakeun nya ning. Da mangga teh boga dosa cicing di dieu teh mang teh pada ngagusur ku sararea. Kitu mang teh. Anger kresna tulung kasep puting-puting nulungan batur kau lagi sidik kita dijagrakeun ka Raden Putra Dewa Nur Cahya itu kumaha mun ayeuna pamandorna gentos sajenengan teh engkau kitu kasep make ngabanyolan teh ayeuna mah da usul Nur ganti anjeun mah ku Nur dorna Nur bae ya bae ampun teuing kasep aja kayak Nur Bayu kaula nun kula Nur Bayu kaula nun kula oge Nur geni kaula pingpin entara dorna tinggalkeun dieu ayeuna Nur Bayu supaya marengan gatot kasa antreja ulun ulah pansra kaula nun kula kakasa ulun wayahna tuang rama jait heula nasibna dina sumur atau dina ranjau anu keur kabunter kulit ka Sibagrama waduh apa ieu ku ayana Patrak jeung Arjuna tah begituna wayahna jait heula nasibna salamatkeun bawa ka dieu teu sangka hayi mangga urang sami geus urang jait nasib tuang rama waduh ampun Pak permios Pak antreja anak gua kasih nyemah heula atuh nyemah assalamualaikum nya ngakeus bapak baktis ku heunyuk gua panjenengan nuhun ditarima ku si Uwa nuhun waktu ngomong serem ngagubungkeun sirah nun teh antreja sok duit wa aduh sabaraha wa coba teh 100 we wa aya mauluh malina nah itu teh kaharti wakasna teh kumaha lieur kumaha kadrasan nyemah sekali deui nyanggakeun batus di mana bade nyait Kang Jundrama Arya aja jait di kabur garing permios jig Nur Bumi ayeuna resi kumayana kari nyorangan ayo mang teh naon ye teh kasih da mang teh maksud mah teh hayang ngabubarkeun si jagat netra mang maksud teh kasih entong basarita dorna ayana Kakang Semar di Ansam ku Rai Arjuna ayeuna Rai Arjuna geus silir teh hayang lintang ti pokalna anjeun ayeuna Kakang Semar sambeunang Arjuna lamun teu ngajagrag dina waktu 3 poe ieu layon tetela Arjuna bakal dihukuman ku jagat netra wayahna keur gagantina Semar anjeun bakal digemol di karungan ku akhirna ayo ampun kasep ayo ayeuna mah kieu urang kahan heula dorna urang jagrakeun ka jagat netra bungkusan gemol ku Arjuna panggul saestu kaula dipanggul manawi payu ka jagal tuang daging buat payu atuh tuang daging ge ieu dorna
Tampo inang. Ayo. Adia. Ayo. Ampun Satria. Ayo. Ya, tara. Tung Kris ya. Ayo. Orang kerja kerjanya, tinggal kelanci sebenarnya. Kumatos kieu kaena kieu. Kawa depan dari Agus ka karaton. Wayahna Arjuna teh heula ngagemol ieu layon, tuturkeun ku Kresna. Begakeun kitu Semar teh teu beunang aya ge ieu kitu. Enda ulah kitu anu mah kieu ieu. Ena urang bobodoh ieu kitu nyangakeun Semar ieu gemol cimbuni. Langkung sae kitu. Engke di mana dibuka sana kagekeun. Ya, beres kitu. Bener aja kaipeng kitu. Kepino kakang bangtarang. Gemol. Hayah. Ajeng resik komayana dipun gemol. Di sana ku Arjuna nyata anu dianu Udawala. Kocapawon teni salebeting karaton. Kabut sakat netra. Kasumpingan Arjuna nyanak layon. Sangat bingas sakalang. Yang Arjuna. Arjuna. Pati-pati aing jadi raja kawasa oge nyekel ka kawasan di dunia ieu. Lain bae manusia. Komo utek tong walang taga sasatuan dewa oge otipati sena nyium inung suku aing. Sena taluk nganyeta we saacana kaula mandiri nyekel ka kawasan teh muajong tun lamun can pae si Semar. Ya si eta atuh halangna teh. Malangan melintang gitu. Tasiwa walak. Satu kebuyutan aing tiba heula oge. Teh, Arjuna. Pangapunten. Geus datang. Arjuna mawa layon teh Pinodama. Aya eta saha? Dewek saha? Kaula Bacara Kresna. Nya Bacara Kresna dawak dewek. Anjeun saha? Kaula Dewa Nursakya. Deuk naon ka dieu? Bade maguru. Bawa ka gemolan ka dieu. Nyangaku. Pangapunten. Saya. Kaula Kresna. Deuk naon ka dieu? Deuk minta ngopi? Pangapunten. Saya Satria. Kaula Dewa Nursakya. Ieu. Deuk naon? Bade maguru manawi bahkan katampi kaula teh nampi pangajak ti Raden Arjuna. Nyuhun. Ya, dari rating janji 3 poe ayeuna ka 4 poe karet yor. Iya Semar teh Pinodama ieu. Di mana beunangna? Kengeng nate nyata ti napi buateun. Di sawah. Beunang-beunang soteh dina pareker koneng. Nyaha manawi teh lingas. Anu mawi lingas. Di kumaha beunangna? Beunangna teh digitik pulukna kuran saka. Nya sempisan sirahna kahanap suku kaluhur. Ayeuna geus pae atos dicacag henteu? Teu dicacag. Nya kapan tugas kaula teh kudu dicacag tepi kacing jadi opat gitu. Memawi upami dicacag di ditu bakal pinuh ku getih kaula teh bakal kakucuran getih gampil nyacag nama di dieu. Oh bener. Kena di dewek ku aing dicacag nama. Kresna nyaksian tantenan nyangakeun ye. Malihan jenenganana saparantos salira muncul janten raja dewa langit
sanes Semar jenengan teh. Saha? Tapi aya nama Semdor. Hah? Jenengan teh sanes Semar tapi Semdor. Saha? Semdor. Semdor. Pengarana teh Semdor. Tepino. Cing. Dek dibuka ku urang hayang ieu. Ya wawalak Arjuna aya naon geuning sia ieu mah akidorna kurang ajar kapan sekaula oge Semdor tu kalau dibacaan ti tadi Semdor sini wah ieu teh salah newak kumaha lain salah newak lantaran Semar teu beunang kapaksa dorna gantina aduh maksud anjeun teh kumaha ieu teh nama kieu nya sabenerna kaula nyen jalan lain dek maguru, lain dek masrahkeun diri, tapi kaula bakal berontak, bakal jadi pemberontak, anjeun bakal dijurali tina kakawasaan. Ya, kaula kresna datang ka dieu sajabana ti masrahkeun dorna, anu jadi ulun-ulun, anjeun mansana bakal kasani diban-ban, bakal kabuka kedok anjeun, bakal runtuh kakawasaan anjeun. Ulu dulu itu. Ya Dewa Nur saya dek naon? Ya, kaula anu mimpin ieu persoalan. Kaya pamimpin kaula ya. Ya, sponsor kaula ya. Kurang ajar teh jauh tina dugaan si Arjuna dek jadi pemberontak musuh di jero simut beungeut nyang hareup aki mungkir ieu wawalak panyelunuk sia jahat paingan ceuk dugaan aing bakal ngaganggu kana kakasan aing dasar panawa jahat Arjuna aya naon urang gelut jeung aing sama-sama ditunggu ku di luar dek gelut di lapang badminton dek gelut di lapang bal dek gelut di nasuhunan dek gelut di tengah imah dek gelut di goa dek gelut di WC dek gelut di jalan sor dina jero kayu jero batu dina jero nog pisan sok kurang ajar temenan ayo bijil basat ampun jagat netra sia Dewa Nur saya deuk kumaha deuk dipencet sia cangkengna ku leungeun aing sakian karubana dipencet ku leungeun aing moal teu pedes sia ampun dialungkeun sia ku aing wah jagat netra jagat netra Naula bakal ngagunakeun pusaka senjata pring tutul watakulu anjeun bakal muncang labuh kapuh mulih pakarangan bakal dibuka kedok anjeun kabah hati banang dening pusaka senjata leungit tanpa bilang tanpa kerana timul haseup kideu ngabrebeg anu kaya pamenang daya sanes sukma akmana sang yang rancasan itu dayana sang yang rancasan musuh satu kabuyutan Semar anu nuju di sawarga keneh jenengan Sang Hyang Ismaya margi rancasan kapungkur kantos nyieun sawarga di jero sawarga lajeng di jejewetku Ismaya sareng Antaga nyata urah togog tega mantri anu dina waktos ayeuna rancasan marakayangan ngancik di leuweung direuma digawir disirah sai arwahna katebanan mus
Paingan atuh anu jadi Dewa Nur Cahya teh si Semar kene. Tiba heula tepi ka kiwari geus sabaraha kali kaula nyangan jalan hayang maehan Semar tetep kabongkar deui yakin Semar dewa kamanusiaan anu pinuh ku ilmu sugih ku pangarti. Semar ayeuna kaula batal tapi isuk nih pageto kaula deuk nangan di jalan datang tu anjeun bakal aya balangahna jeung bakal aya apesna. Jadi ieu keur kaula sapanjang dunya ngadeg moal anyasan dina sagara nafsu anyasan di sagara ni marak kayangan. Anu kasimpulanna kaula bakal ngancik di leuweung jelema di mana aya jalma nu ngalamun dina ngancik sangkan buru-buru ngaheunyalan nafsu. Sangkan teu eling ingetanana dinya bakal jadi bahan tibatureun kaula. Sapanjang kaula can bisa ngabengkot tibatureun kaula pikeun ngancik di jahanam. Kaula bakal ngeukeusan ngancik komo lamun can kapaehan Semar. Awas dina mangsa. Karosna saha eta teh nya? Bisi maneh teh nyaho? Arjuna. Kaula nu. Bisi maneh teh nyaho eta teh musuh bapa jang? Mana teh? Mana teh? Eta. Urang mana? Eta teh siluman baheula anu nyieun sawarga di jero sawarga. Nu nganih kana kakawasan Otipati. Saha teh eta teh Sangyang Rancasan. Sugan teh lain Sangyang Rancatan. Lain Sangyang Rancatan. Nana tuh Sangyang Kacang Asin. Aduh. Kumaha paras kieu? Ai itu naon itu? Geuning bos jiga nama? Ai. Satria pangapunten. Ngaran anjeun Dewa Nur Cahya. Memang. Ya nu hideung santen Kresna. Heeh. Eta anu tukang Arjuna. Hatur pangapunten kawa teh bingah ningal anjeun bisa ngahukuman si Jagatnetra. Malahan kawa dipiwara ngabantu widadari cing atuh kawa teh hayang buru-buru sampurna. Dewa Nur Cahya da anjeun teh bakal tingali naon ari hartina manusia. Ieu keur kapentingan umum sangkar manusia dina ngajalankeun pri ka manusiaana eta dina nulung tinulunganana ulah hayang kapuji jeung ulah hayang diburuhan bae tapi kudu ikhlas ridho kawajiban tulung tinulungan antara manusia jeung manusia. Jeung urang mana bae jeung usahanakeun jeung saluhureun jeung bangsa naon bae oge perlu manusia campur sarta kudu sabilulungan. Sangkan lancar ngajalankeun pri ka manusiaana anak manusia teh kudu ngarti kana hartina manusia. Sabab lamun teu apal hartina manusia ieu teh cilaka hartina kitu kata. Ai anjeun teu nyaho hartina manusia. Nyata anu mata kaula nanyakeun oge Kresna. Bisa anjeun teu nyaho hartina Kresna nyaeta Kresna hartina manusia nya kaula Kresna sanggup jawab. Hartina manusia teh nyaeta gedang. Isna. Gedang yang manusia itu buku gedang misi. Ya, kaula bakal ngajawab ka anjeun. Kaula Dewa Nur Cahya. Ari hartina manusia teh nyaeta ieu basa tiap basa aya harti, tiap harti aya tujuan. Lamun teu salah, kieu anu kapanggih ku kaula. Nya manusia manu nyaeta tina basa mani yen manusia dijadikeunana teh tina getih sagulung kasebut mani anu ngancik tina sungsum balung Ibu Rama jadina manusia nyaeta ku kersana Gusti anu kagungan ku perantaraan sawarugana antara indung jeung bapa anu make dasar welas asih anu make dasar cinta anu make dasar dedeh kadaron ku sifat nafsu anu utama. Jadi manusia teh mani anu tantu tina mani getih sagulung antara anu ngancik dina sungsum balung Ibu Rama. Kadaron ku sir anu tantu
ayana tepungna inung jeung bapak ku ayana hirup entantu dina kakara sawaruga saawak sawujud sawardi saawak antara inung jeung bapak dua ngalamun tunggal ayo kakara kaula ngarti lamun kedalina ari hartina hiji tiap hiji eta baturna eta tunggal yen manusia teh dijadikeunana sabahan sabakal saasal anu tantu aya asal ning manusia mimitina ayana manusia teh nyata yang Adam ieu mah dijadikeunna teh tina opat cahaya acining bumi acining seuneu acining angin acining sai opat gunung galangna dari hiji diwujudkeun jadi insan nya eyang Adam akan kuno hari manusia ayeuna nyaeta putra putu eyang Adam dijadikeun make perantaraan indung jeung bapa anu satunggal jadi sarasa jeung sakawajiban wajib manusia teh welas asih ka sesama hirupna jeung bangsa kumaha jeung urang mana bae oge wajib akur sabilungan supaya bisa ngamankeun dunya sarta ngatur dunya utang Ari asalna manusia teh nyaeta tina asal mani anu ngancikna sungsung tina acining katuangan. Beda deui jeung asal yang Adam, beda deui asal yang Adam mah langsung tina aci bumi, aci seuneu, aci angin, aci angin. Manusia mah asal tina katuangan anu diwujudkeun ti urang. Haid mah saban mani teu ngajadi. Naon sababna? Aya jelema teu boga anak. Ka ieu anu matak anu jadi manusia teh nyaeta mani anu ngajadi. Temu tengah jadi mau jadi. Eta asalna manusia tapi di mana asalna manusia teh ti manusia deui. Asal sato ti sato. Moal sato anakna manusia. Melak cengek jadi cengek melak leunsa jadi leunsa sakitu anu matak diwajibkeun manusia kudu sumemah ka ibu rama kana suka ngantaran terus anu kang. Gusti moal ngahampura lamun teu dihampura ku indung jeung ku bapana sasat indung tunggu rahayu bapa tangkap raja. Ayo kaula urang mana mimitina anjeun teh urang tempatna. Di mana tempat kaula? Dinya tempat ngancik anjeun tah eta tempat anjeun. Nurut kala kali dasar leungit tanpa bilang tanpa kerana jadi mustika layang jamus kali musada anu dianggo lamang kagungan nagara nyaeta Yudhistira. Anu dianggo lamang kagungan ku Yudhistira diiwat ku Prabu Jagatnetra nganggo sacara lemes nganggo sacara demikian cinana kumamratna duging malaras cinana kumamratna duging malaras geninya kabeh layang jamus kana musada teu pino itu tinggal Bima geus datang nakula sadewa geus datang Krishna Yayi wer saudara ieu akang aduh kata basara itu si Arjuna bejana si Semar geus dipaehan bener tak ku si ieu dipaehan ieu puas ya puas tulungan modar ya saya kaula dewan saya bener Krishna kula rayi Semar geus paeh parantos maot saya dicacag ku adina kurang ajar aduh Raka Batara jadi nakula sarewa salib pagini kal kasa bau tiba ieu si Derwa nur saya sok teu pirulami Krishna kula rayi saksian si Krishna si Arjuna lagi paehan wae si Krishna kuliah si jadi cek akang ngantong dilamikeun deui engal we pencet kuriling kasih kurang ajar ampun ai Bima hayang nyaho buktina Semar anu dipaehanku Arjuna ai hayang nyaho opat satria nur bumi nur geni nur banyu menta supaya ngawangun tunggal deui babatangna Semar kuda panana opat gunung galangna dari hiji menta nyambung deui satria anu opat parantos ngawangun tunggal deui janten wujud Semar urang ieu sudah dipaehan net bae ieu buktina ieu aduh modar sia
tulungan Ima anjeun ulah ngahukuman tapi kalau nu bakal ngahukuman kasna jeung anjeunna sabenerna tempo usaha ku anjeun saha ieu sabenerna jang geura buka baju karunya itu nu boga kukurilingan gitu bukan naon kulit baru angan baru sini moal buka moal Kresna lan Arjuna saharita Namrud keluar astrajina sereng dawala iya paingan abdi kan Dewa Nur Cahya asupna baju merah asupna dening wujud Semar oh ya Arjuna lan Kresna sukmana manjing karena wujudna Kresna sereng parantos rengse mung sakitu anu kapihatur perjuangan parantos ngawujud atuh kanggo sadayana deuri kana pancakaki hapunten anu kasuhun lalampahan Dewa Nur Cahya mungwi ka dieu muga-muga cinjanten wasilah kupran kalisan kaset disiarkeun ku ST Recording kanggo sadayana